Sampurasun. Alhamdulillah pamirsa sadaya, temang deui sareng sim abdi dina raraga maca dongeng Sunda. Insyaallah dina danget ieu sim abdi bade medarkeun dongeng anu judulna Jadah, karangan Kai Kang Jaeze. Mangga manco. Layung langit mulas pudar di arah-arah kulon. Panon sang surya molotot kaberem-bereman nu sakedeung deui tilem sairing jeung silih gantena beurang jeung peuting. Geus jadi kebiasaan sarta tetekon kailaharan meninggang dina wanci sareupna. Sakumna jalma kudu-kudu buru-buru pada ngampih ka pademukan sewang-sewangan. Aya istilah sandekala nu jadi rusiah umum tapi sok dipake pantrangan jeung alesan sangkan urang-urang lembur teu pati ngaluyaban dina wanci sareupna. Komo pikeun budak leutik mah kacida dipahingna masih kekulamprengan atawa masih arulin dina wanci eta pedah cenah ceuk beja wanci sareupna mangrupakeun lawang meuntasna antara alam gaib ka nyata. Aya nu nyebutkeun mangsa di mana nyararingna makhluk-makhluk gaib seperti dedemit, siluman, jurig jarian, kelong wewe jeung sajabana deui. Jadi nu dipikah hariwang ceuk sebagian jalma anu percaya lamun aya jalma atawa budak masih kekulampreman keneh saeutik gedena bakal ditembongan ku hal-hal mistis. Mindeng kabejakeun loba kajadianana budak keutik leungit teu pupuguh nu tadina keur arulin ujug-ujug eueuh lir diteureuk kalang peteng. Geus diteang ka ditu ka dieu oge weleh teu kapangih. Kapangih-pangih soteh sanggeus aya 3 poenana kitu oge si budak kasampakna di dapuran awi bari ilang satengah kasadaranana. Cenah eta budak kasarad aya anu mamawa ke alam gaib. Kitu numutkeun jalma-jalma nu ngarti dina widang kagaiban. Dumasar kitu istilah sandekala sok dipake istilah pantrangan dina waktu sareupna panon poe. Sandekala atawa sanekala teuing naon hartina. Ngan anu jelas istilah ieu jadi beja turun-tumurun nepi ka anak incu. Tapi lain hal jeung karsih. Saurang awewe nu 2 poe ka tukang rengse dipeuleuheungkeun ku jajaka lembur sabeulahna anu ngaranna nyaeta Darja. Karsih harita masih aya di luaran. Kukulamprengan sorangan di leuweung bari wanci ninggang dina sareupna nu sakedeung deui maju ka peuting. Padahal manehna kasebut masih panganten anyar. Sanajan rengse diakadan tuluy manehna ditinggalkeun ku salakina nyaba ka dayeuh. Tapi asa kurang pantesnya lamun wanci kitu masih can ngampih ka imah. Komo ieu bari ngulampreng di tengah leuweung. Sanajan eta leuweung teh lain leuweung gerot, masih paeunteng-eunteng jeung lemburna. Tapi ulah salah, nu ngaranna leuweung teh pasti loba kabejakeun. Sabenerna mah teu loba teuing nu dilakukeun ku karsih teh. Ukur lelempangan nyusur jalan satapak.
Rajeun rurat reret neangan kekembangan anu bisa kahontali betik. Dina leungeun kencana geus aya sababaraha rupa kekembangan nu engkena rek dipake mandi kembang. Rek mandi kembang saurana teh nya. Ting ti mana Karsih boga kayakinan kitu, cenah lamun hayang dipingacaah ku salaki unggal malam Salasa kudu mandi kembang 7 rupa. Hal eta tah nu ngajurung manehna ngulampreng ka tengah leuweung neangan kembang. Tampolna bari bebeja acan ka indung bapana oge. Sabot keur kitu rentang-rentang katempo aya saurang nini-nini leumpang. Bari ngandong gandong suluh sapasarandongna jeung Karsih. Si Nini ngarandeg sarta tumanya. Nyi Karsih, geuning wayah kieu masih kukulemprengan di dieu. Halis si Nini kerung pinuh tanda tanya. Duh, meuni reuas sugan teh saha? Geuning Nini Ijah. Walon Karsih semu curinghak kagereuwahkeun. Heueuh. Ieu mah Nini kakara beres ngalasuluh, Neng. Terus nya keur naon atuh Nyi Karsih masih ngulayaban wayah kieu? Lainna buburu ngampi atuh. Hehehe. Nuju milarian kembang nih. Har. Nah, maneh meuni kudu mandi neangan kembang di leuweung. Padahal mah di pasar oge loba. Teu kudu los-los ka leuweung bari wanci sareupna kieu doh. Hehe. Nya, soalna eta mah abdi oge terang. Mung abdi teh hoyong kembang leuweung we nih. Singket Karsih saeutik mindingan maksud sabederna. Tapi ayeuna wanci sareupna Nyi. Mending mulang ayeuna mah pamali. Apanan hidup teh panganten anyar Lin. Kajeun isuk deui we neangan kembang mah. Pameng nih kantun sababaraha rupi deui ieu teh. Nini Ijah beuki kerung. Sanajan teu pogtogmol tapi manehna langsung ngarti. Nyaho lamun si awewe anyar panganten eta keur nonohonan hiji syarat kayakinan. Nya, Nini oge ngarti. Tapi ayeuna mah sareupna Neng. Pamali lamun hidup kasebutna anyar panganten masih kukulemprengan di luar. Komo ieu bari di tengah leuweung. Terus Nini oge geuning masih di dieu. Ceuk Karsih kalah malikeun omonganana. Malah malik-malikeun ari Nyai. Apanan Nini oge rek mulang ieu teh. Nam, urang balik bareng jeung Nini. Sok we Nini ti payun. Pameng ni. Tembal Karsih. Nya, kajeun atuh ari kitu mah. Nini mah sakedar ngingetkeun unggul. Melang wanci sareupna kieu hidup kukulemprengan di leuweung. Tembal si Nini. Tenang nih, insya Allah moal aya nanaon. Bilih Nini bade ti payun mah mangga. Karsih keukeuh mugen semu ngajurungkeun sangkan Nini Ijah buru-buru indit.
Nya heug atuh. Ngan omat. Mun geus beres buburu balik. Ulah ka mana-mana deui nya. Muhun, tenang nih. Nini ti heula. Nini ti heula nya. Muhun, mangga nih. Tembal Karsih pondok. Teu loba carita Nini Ijah nya ngaleos manehna indit balik. Sainditna si Nini Karsih luak liuk deui neangan kekembangan memeh-memeh ngajongkeng sempat heula ngaliuk kalebah si Nini ngaleos. Ngan barang diliuk, hah? Kamananya si Nini? Karsih curing hak kaget. Tumi si Nini Ijah nyaho-nyaho geus eueuh. Asa piraku si Nini teh eueuhna. Padahal leumpangna oge noyot teu gancang. Kanambah jalanna oge leumpang. Jarak 100 meter mah kuduna masih katempo nya. Dina pikir Karsih. Harita Karsih garo-garo teu ateul. Memang teu kaharti. Asa pirakunya ukur 10 detik manehna ngalihkeun perhatian. Tapi barang ngareret deui si Nini Ijah nyampak geus eueuh. Rada lila manehna cilenge bari ngahuleng nyerangkeun lebah ngilesna si Nini. Sadar kudu buru-buru neangan kembang deui, Karsih ngojengkang indit nuju ka tengah leuweung. Dasar kasieun jeung kakeueung teu malire langit sakedeung deui bakal poek. Karsih terus ngulibek neneangan kembang. Harita nu kakumpul kembangna kakara genep rupa. Jadi tinggal sarupa deui. Manehna ngasruk beuki ka jero leuweung, narabas baruntas tapi dikersakeun neangan sarupa deui. Menih rarese. Los ka ditu los ka dieu tetep teu manggihan. Sabenerna harita teh Karsih rada gremet. Ret kabelah kulon panon poe geus reureup. Di henteu-henteu oge rasa rempan pasti aya. Melang ari samet kapeutingan di jero leuweung mah. Tapi maklum keanggaranan di leuweung. Kalolobaan pastina tangkal-tangkal galalede. Jadi rada hese mun neangan kembang komo ieu nu lobana 7 rupa. Ngan nya rek kumaha deui atuh. Da kitu cenah syaratna teh kudu meunang kembang 7 rupa. Tapi ulah make kembang buruan cenah. Kudu kembang liar anu meunang ti leuweung. Sabet keur jongjon kitu, jiga aya kakuatan nu maksa dirina kudu ngaliuk kana hiji tangkal gede. Ret Karsih ngaliuk. Breh katenjo sanajan samar-samar tapi masih eces. Dina lebah tangkal nu gedena meh sagede beuteung munding. Jiga aya kang kalu ngagantung kana paku nancep. Hah? Naon eta? Gremet Karsih dina hatena. Meakeun panasaran manehna ngagedig nyampeurkeun nalika geus deukeut
panonan nenelek merhatikeun eta Kang Kalung. Eta kalung teh ngagantel kana paku nu nancem pas lebah tengah-tengah dahan. Warnana hideung males tina untuyan hanjeli. Digagantelan aku bungkusan lawon hideung sagede indung leungeun. Sabar halila eta kalung terus diperhatikeun. Culak cileuk dungdak dengdek bangun panasaran eta nya Karsih teh. Poho we mun manehna teh keur buru-buru neangan kembang. Kalung saha nya ieu? Ceuk diremet Karsih. Naha bet digantungkeun dina tangkal kieu nya? Heran, tanda tanya, jeung penasaran, jeung rupa-rupa rasa nyangkaruk dina jero hatena. Tapi rasa penasaranna leuwih gede nu ngadorong manehna ngadongkang serta ngarawel eta kalung. Gep! Seor! Barang eta kalung dicokot, angin tiis ngadadak ngeot tarik. Karsih nyolonyong, hampir-hampir rek labuh manehna. Tapi teu lila kituna teh kaayaan jol biasa deui. Karsih memang teu nyaho lamun angin nu cikeneh teh jadi tanggara teu hade. Jadi anteng we ngilikan Kang Kalung manehna teh. Sadar wanci geus reup-reupan, manehna ngalieuk ka belah kulon. Katempo panon poe meh tilem sagemblengna. Lamun maksakeun neangan kembang bari kaayaan poek, asa pamuhalan harita teh. Jadi manehna mutuskeun mending balik wae. Kajeun isukan deui neangan kembang sarupa deui mah. Kitu ceuk pikiran gura-giru manehna indi tuturubun muluh balik. Alih-alih ti sainditna Karsih, lebah paku nu nancep ujug-ujug ngaburial kaluar getih hideung. Getih kaluar pagaro jeung nanah bari nyambuangkeun bau hangru. Jag insyaallah di waktu anu sanes dongengna urang dilajengkeun. Hatur nuhun, sampurasun.